Alhamdulillah barokallah urang dahsyat tepang di dieu nya jeung urang dieu mudah-mudahan urang dieu cing paranjang yuswa didoakeun cing ngarageung milik cing balaleunghar urang dieu cing nabeuh ngapoe hajat nabeuh dewek atau kemari neme lebaran taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum nada dihapunten samudaya kalapatan ti putra gir hajat tilu ka urang dia mudah-mudahan tiasa ngahapunten atau abdi oge bakal ngahapunten kasadayananya urang saling hampura antara urang jeung urangnya gitu heeh dibobori ku biman capek kieu aing euy heeh sampeurkeun tanggung jawab jadi sampeurkeun ku aing da aing tanggung jawabna maka jadi tanggung jawab mau pati-pati kieu aing pasti tanggung jawab tenang heuh cek aing ge sia mah dengekeun naon tukang nyaron tukang ngenang sinen cecalawakan itu lain sinen nyatu teureun-eureun kitu-kitu teuing mah panggilingan beas we hayo we ngagiling keler jeung kelerna dileg-leg tuh ning menyatu teh sinen tukang debus wiwit keler teh eta ieu mah keler alah nange aing udah kudu tanggung jawab segala rupa ge nya nya atuh akang mau pati-pati kieu mun aing lu terasa tanggung jawab nya tanggung jawab ku aing tenang segala rupana kitu lupa oge sing ieu Raden Gatot Kaca ningali Astra jingan nuju ngabedegat di satengahing marga doh maksad bade ngadodoho ieu Astra jiga ieu bangsat mah teh ieu akada Raden tapi kata jiga boga dosa sia dan kelempeng itu sing tanggung jawab aing mah teh sieun leu sanajan Bima jangkung gede moal ditarajean ku aing coba bulan sanajan boga anak jawara eta mah jago ngaranna Gatot Kaca teu sieun aing mah nah mah jeung teu sieun ieu teh heh jeung teu sieun nah piranan Gatot Kaca aku mah gampang diladot ke ku aing mah labu coba babarikeun oh mau Gatot Kaca mah anu ceulina leutik sabeulah ning syedon coba pajarkeun heueuh ke nya aing ngagerem ning oh udah ojek kurang aja wah panuju ada petir di siang hari alah doh naon kang gelap naon euy gelap bina-bina anjir agan dah saha nu teu sieun ku aing deh lan nu teu sieun ku aing saha batur saha nu ceuli leutik sabeulah saha tah agan sieun wani sakitu mah naon agan tapi teh jong disiksa agan maling layang jamu sekali musana saha jawab nah kan abdi mah teu maling demi Allah agan henteu ai layang jamu sekali musana di saha di abdi eta teh maling ganes agan abdi mah demi Allah teu maling agan hai ade geus ya tiasa agan udang sia udang bangsat aduh anjir udang sia garong naon ieu teh agan naon ade geus ya layan jamu sekali musana ku sia
Padegan. Edan sia. Ngalonyeng itu. Kalakah ngalonyeng si Edan. Kurang ajar siap bangsat. Yap. Awak poe. Yap. Siap. Dah, siap. Dah. Ayo, bangsat. Resikona jadi bangsa teh kitu. Udah, siap. Udah. Aduh. Agan. Aduh, apa kabar Agan? Anu Alah, anjing. Adegan siapa yang jamu sekali musala? Mau akan dipasihkan. Sirahaing di wengga-wengga liur gak pun. Ya. Dang siap. Dang. Ya, akan. Dibikin mual. Mau hati-hati kan. Sia maling. Demi Allah tu maling. Dan nyanak tu berbeda. Eta teh maling. Alah. Bikin mual. Muat iya. Alah. Parigan. Muat biasa. Acar. Naon akan? Udah dibikin bos ya. Jawab. Muati Asya kan? Naon sebabna? Aing disentakan kedua di lemah ya ampun. Kieu nih jadi bangsa teh deui. Nya. Naon samaksudna maling layang jamu sekali busana? Agan abdi mah agannya anteu maling. Tu maling kumaha sia? Apa sidik layang jamu sekali busana sia? Sumuhun. Abdi muhun layang jamu sekali musadana mah aya di abdi ngan abdi teu maling eta teh maling lain bina teuing beletuk kana sira batur teh aya kan bina teuing aya bangsat ngalawan sia sing bau kelek di siaran dia. Tidak. Sebawaan sih itu. Jadi siapa maling? Entah kan abdi mah teu maling mah nya abdi maling iraha kabejakeun abdi maling. Eta teh siapa maling? Henteu. Naon siapa jadi maling? Kayak sakedap agan. Agan teh ieu teh perioge katerangan atawa nepi bade nyiksa abdi. Nyiksa ongkoh aing mah. Oh paingan geuleuh muka abdi. Nya. Cik, siapa tanggung jawab? Tanggung jawab cepot pade. Jawab. Syai mangagan. Naon make disebut siapa maling? Abdi mah. Jeung naon maksudna sia nyokot layang jamu sekali busana? Sakali dia punten paralun anu kasuhun hampura anu ditedak uning galih nu kapamri. Sakali deui abdi mah teu maling. Naha? Tah, abdi mah naroskeun dupi layang jamu sekali musada. Ieu lambang keagungan nagara mana? Nagara Amarta. Nagara Amarta. Tinggi. Dupi eusi nagara naon? Eusi nagara. Leres. Dimimiti pamimpin nepi ka rakyat kabeh eta eusi nagara.
Kalebet rakyat lolobana. Jai malah. Sapuk eusi nagara teh rakyat. Iya. Tadi disebutkan ilayang jamu sekali musada teh nu nagara. Berarti eta ceuk sia berarti nu rakyat. Maksud sia tadi saur agan ieu nagara teh eusina teh rakyat. Iya. Ieu layang jamu sekali musada teh nu nagara. Eusina nagara rakyat. Berarti ieu layang jamu sekali musada teh nu rakyat. Inggih. Di mana disebutna abdi disebut maling. Abdi rakyat negara amarta ayeuna nyokot layang jamu sekali musada di mana malingna eta teh nu abdi. Si Edan. Teu kedah dikeprok kalian Japati. Gede babatok sia. Maksud sia naon? Maling layang jamu sekali musada. Henteu maling. Abdi mah ngabantun hak abdi ieu layang jamu sekali musada teh nu rakyat ku abdi dibantu naon salahna abdi? Ayeuna kieu. Abdi teh gaduh rokok minangka. Rokok naon? Aya we. Eta rokok teh ku abdi teh dititipkeun ka Pun Bojo. Mama nitip ieu rokok dina lomari. Tuluy. Eta rokok enjing-enjing dibantun ku abdi. Ari abdi disebat bangsat henteu. Henteu. Da usia tah layang jamu sekali musada ge kitu. Naon disebut bangsat abdi? Sok. Jawab atuh lingah huleng. Aisyah rek dikumaha eta layang jamu sekali musada. Rek dijual. Ampun paralun agan sanajan abdi sangsara, sanajan abdi hurupakeun pungsat bayan teu aya hirup korek-korecok, tapi urusan ideologi mah urusan layang jamu sekali musada mah sanajan aya nu nawar nepi ka 30 miliar dipikeun ku abdi nyaho. Sia mah. Maksud teh moal dibikeun. Sanajan lapar gagan abdi mah moal ieu layang jamu sekali musada sabab kagungan negara amarta. Aisyah maksudna naon? Abdi mah maksudna hayang nyaho eusina naon? Edan sia. Coba. Edan sia. Jadi Syah yang nyaho eusina layang jamu sekali musada. Sumuhun Pamali sia. pamali naon deui agan? Camplak sia. Ya. Lanceuk aing Yudhistira aing. Ade aing si Jenet. Nakula jeung Sadewa kabeh uan-uanieun. Muka layang jamu sekali musada. Ade sia. Wanianan. Hor kita uan-uanieun. Eueuh. Atuh lain cicing meupung aya uanieun tenang atuh. Eta si eta. Luas. Kadegeun sia. Moal tiasa Kang. Kadegeun. Moal tiasa. Hehehe. Etan karunya kasih goblok tadi. Oh, iya. Etan pikageleun. Rek dibikin semua. Moal tiasa kan. Amun tadi bikin dibebet-bebet saya pun puntang pun banting. Mangga kumaha agan. Iya. Wes. 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 Remak gerak tuh. Udang sia. Ripuh pasti. Karasa cakap. Cangkeng ngadrek-dek. Udang sia. Sing Urang. Sing nurut atuh.
Ya kita hudang-hudang. edan sia Eta si cepot dipuntang banting ora cecil boncel Ya, Kang, cecil boncel namun. nate apal Kang? Untuk Cecel bonsel teh cenang dina palangkakan. ih amit-amit atuh. Nyeri. Heeh. Kebayang egang lembang teh. Ih, amit. Heeh. Malaysia ular ka dia Naon? ka dia sia wait deleng sia Lan, deleng jang, Kang, ai deleng naon? teu apal deui wae Henteu. Akang. Dalang teh pamajikan direbut batur. Eta mah musibah goblok lain deleng. Ampun Ari. tanya sia Lan, tanya dek jotos dening kukupan calaga jang, Kang, ai jotos naon? jotos deh anu hejo na ceuli. dek jotos dening kukupan calaga oh iya modar Teu acan. iya Kuat bener. dek banting dening gelang cantra kirana ieu gelang ditengahkeun kana batu ruh-ruh kana sagara saat mangga iya 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 Wah, remek. udang modar Teu acan. si edan goblok ilmu naon sia bobot-bobot hirup kene pancanaka teu mati gelang teu mati tot bagian sia tot Juragan Bima amak mun ka aing. Kumaha tah? Tah aing dibawa. Oh, Digi Bobot-bobot aing. cepet modal oh, Teu aceun. oh. yoi Naon yoi teh? Bima mah pan gitu, kagetna teh. yoi Oh, kaget mun yo. dek jotos dening kuku pancanaka cos cos modal Teu aceun. dek banting dening gelang doble ieu gelang tadi gadekeun teu payu Oh, ada dijual komo iya cubet modal modal Teu aceun. yoi Kaget. Amak beureun minta tulung ka anakna. kumaha tah? tot Oh, tot tuh, minta tolong kumaha Kang? Heh? Minta tolongna kumaha tah? Ka anakna. Kumaha cenah? tot Aduh, tot kan antep. tot Dah. tot Dituluikeun tuh. tot Agan upami bade seuri agan tong ditahan gitu. Agami nyur-nyuran bieur teh. Tanda yang seuri aing amak ka sia Maksana amak aing ka sia kadekeun salaek jamu sekali busana moal tiasa agan. nyaho ka aing Lan nyaho henteu aing lurah Tamtama Negara Amarta abdi lurah Deta Sindang Panji tapi kamu eleh ieu sia daripada eleh omong leuwih hade ngajual imah abdi mah. jadi sia ngajak kelut ka aing Saha nu ngajak kelut? berarti sia ngajak kelut ka aing Agan salirat teh dunungan abdi, manya abdi kedah ngajak kelut ka agan. lamun teu dibikin berarti ngajak kelut sia Agan teh keamanan, manya keamanan jadi aman keuneun itu kumaha teh?
Ari agan Kangna deui. Cik salawan aing. nagan moal isin gitu gulu jeung abi. Tara naon aing. Guru jeung sia. Ieu teh nu nongton teh seueur agan. Bakal gujrud cepot gelut jeung Gatot Kaca dina media sosial. Cepot gelut jeung Gatot Kaca. Aya leuheungna si cepot eleh ku Gatot Kaca. Leuheung da ngaranna ge si cepot. Tapi lamun Gatot Kaca eleh ku si cepot bade kumaha? Cobi. Tuh mungkin aing eleh ku sia. Mungkin saja. Cik aya nyaho lawan si aing. Lan lawan. Ya, kita gelut abdi mah. Abdi mah gelut mangga lah. Kumaha besti we. Setan sibut besti ka aing. Sok mangga gan. Bade nyerang atau napi diserang? Serang aing. Sae mangga. Siap kan? Sok. Serang wit. Awas gan. Iya. Awas gan. Edan sia. Ndur wasieun. Ngagebeg aing sia. Sok yang nyaho lah. Woi sap. Waya. What? Iya. What? Kitu patut ilmu teh. Tiis gitu. Anjir. Edan juragan anom boy. Huap. Ngusak tuh sekali ge. Anjir. Woi sap. Iya. What? Iya. Cik. Huap. What? Woi sap. What? What? Ya. Huap. Wah. Karbak. Dan sia. Gaper tuh. Anjir. What? Woi sap. What? Ya. Wah. Cik. Ripuh mayep. Hup. Dan sia. Cik. Kadengan sia. Urang. Ripuh pasti tuh. Ya. Itu jadi bangsa teta. Dan sia. Dan. Yeay. Ngalawan gen. Tapi kata payah-payah sia. Abdi mah gampang paeh hirup deui. Carana. Dicoo we hirup. What? Wait. Iya. Panca Braja. Ku eta matih nama tuh. Dan sia. Di kumaha tot Panca Braja leres dan sia. Langsung Dan. tak berdaya tuh. Di sana Punya anak sepit teh nganapna meureun tuh. Udang sia. Udang.
Ya tita hudang-hudang Buset. edan sia tagan nu neme mah tengeulan kakara rada peureus teh mah nya nya luar biasa dengan anom loh pakai kendong macan teh ning ti tah Nya. raketak Udah dicewang gitu. ya buk aing di dieu teh sirah aing tah di bawah ti tah raketak ti dieu dikepret teh Pancabraja deuk dus datang Juragan Bima gidig me Coba. di kumaha tot Pancabraja Pancamarga naon sia sia deui dijawab wae atuh manawi teh salira ongkos sabta panglungu Manya nu ngosom gitu. tujuh mepeg gitu ya edan sia goblok ilmu naon sia teu dua ilmu naon dagan abi mah estuning bolostro daya upaya teu daya jeung teu upaya angin kagungan Allah cik sia lamun bener-bener anjeun lalaki langit alangan jagat hayang nyaho sia gelut teu bener jeung aing katrukeun pangarti sia jadi begini guys aku akan mereview guys abdi mah teu gaduh naon-naon agan cik sia nyaho katrukeun pangarti sia kai tapi da ieu mah agan nu maksanya sanes abdi cik kai nyaho sakieu teh agan abdi magan sasangat-sangatna leuweung moal leuwih sanget tibatan sungut maksud sia sakieu teh abdi mah naon leuleus agan wis jelema gede labuh nepi ngancul aing heeh edan sia aing leuleus bot dikumahakeun bapak aing sia dikumahakeun leuleus agan sok bade kumaha ayeuna ka abdi sok mangga luar biasa maneh bot dan luar biasa luar negeri abdi luar biasa naon maksudna atuh sia teh abdi mah teu kirang jeung teu langkung agan matak dibantun ku abdi teh heng nyaho eusina bongana agan di laluhur teh ieu layang jamu sekali musada teh ngan saukur dipake papae sungkul dipake papae sungkul dipake mitos sungkul ku agan ai eusina teh dipararake ku agan eusina ieu layang jamu sekali musada nyaeta jerona Pancadharma dimimiti dharma kahiji nyata dharma ka pangeran nepi ka handapna nyaeta keadilan sosial keur salarea tapi nah aku agan teu dipake komo anu kahiji mah mut agan dina mangsa agan diistrenan jadi pamimpin dina mangsa agan diistrenan jadi pamimpin nyaeta agan kabeh disumpah nyata dengan mengatasnamakan Allah demi Allah setiap demi Allah tina tekad ucap jeung lampah urang ulah lepas tina pangabdian ka Allah tapi mana buktina yeuna agan nya ka rakyat teh Cos. realisasina mana nya ka rakyat teh geuningan rakyat ka karakieu geus abuk-abukan kieu rakyat rek nemongkeun rasa kaprihatinanana nah aku akan beti halang-halang padahal cing inget gan agan dijadikeun teh ku rakyat anjeun dijadikeun teh ku rakyat anjeun digaji ku rakyat anjeun dipilih ku rakyat tapi nah sia ka rakyat mempohokeun Ya. teu cerah kawas dina mangsa kampanye babatok sia dina mangsa kampanye mah jiga nu heueuh deukeut jeung rakyat dina mangsa kampanye mah jiga nu heueuh bager ka rakyat daek ulin ka kampung-kampung daek ulin ka mana-mana nepungan rakyat tapi geus ngajedog jadi pamimpin teu eling sia ka rakyat Ya.
Cing ingat ya, pamimpin ulah yang diistimewakan ku rakyat, tapi kumaha pamimpin ngaistimewakeun rakyat mah. Jadi na pamimpin pikeun ngemban amanat penderitaan rakyat lain membikin rakyat derita. Bukti na ayeuna dina mangsa pandemi nah teu apa kahanap hampir abut-abutan. Cak-cakan. Jika nutupan ceuleuh we anjeun bima. Jika nutupan beungeut ku sawe nong torek maneh rakyat tepi ka awut-awutan rakyat tepi ka talangsara ku ayana ieu pandemi datang bantuan ti sia kahanap teu leuceuk dan nurutan sia. Loba dipanat ku sia. Bantuan teh teu nepi kadang-kadang nepina teh ka eta keneh. Cik atau kusia teh salaku pamimpin turun ke handap RT ketempuhan goblok Palire ka itu ka handap. tempo neangan sora ka RT tidak reukeut tempo bantuan diarantem RT ketempuhan sabab naon ieu dengekeun RT sieunneun sabab urusanana data. Padahal urusan bencana lain urusan administrasi, urusan bencana lain urusan KTP, urusan bencana lain urusan kartu keluarga, tapi tempo mana anu kalaparan buru-buru bere usia eta. Sok buktikeun deui nya ka rakyat teh. Pigawe ieu layang jamu sekali musada teh dipake papae sungkul. Nya, ulah. Bari dipang-pangkeun we wungkul dina etalase. Bareng dipigawe henteu sok pikir bagan Rumasa aing bot dan rumasa aing rumaos rumasa ya rumah naman tak itu kan dalam mun dicokot kana hakikatna mah jadi pamimpin teh lain agan saha dina undang-undang ditegaskeun yen kedaulatan aya sapinuhna di tangan rakyat pamimpin agan lain agan pamimpin rakyat agan mah paling lila 2 periode eta ge lamun kapake tapi rakyat sapanjang nagara ngadeg rakyat tetep aya moal aya anu disebut pengsiunan rakyat. Pikir ku agan gitu. Ngedaulat abdi teh kan kieu teh ngadaulat ka agan hayang nyaho agan ieu layang jamu sekali musadangan saukur dipake papae sungkul. rumasa aing bot Dan rumasa rumaos tinggi cageurkeun aing bot dan cageurkeun aing palai damang agan hayang penta kanu kaguan agan penta kanu kaguan cager penta kanu kaguan gering jeung cager saha eta pangeran agan saha pangeran aing Allah kakasihna jeungeunana Allah sok frekuensina lempengkeun poloskeun deui nolkeun dina hate agan teu daya teu upaya angin kaguan pangeran nyerek deleg la ilaha illallah daya di pangeran salian ti Allah ngadak-ngadak ya Arya Bima jangira tangi kayanana wes tersangka si cepot luar biasa pot hampura aing pot wes ngamemorekeun maneh hampura aing tuluikeun perjuangan sia pot tuluikeun aing rek mantong jor aya jelema mah kumandu ngomong ada sok agan balikan deui aing rek balik jig arek rek mulang mangga aing rek mantong jor luar biasa Hebat. hebat aing rek balik mangga nomor celana sabaraina tara make celana halus Aya kitu cageurkeun anak aing ku sia hiji tah
hiji ge lumayan leueuh pamimpin ngawakilan sararea leueuh nya Beres. Saya kan tah anjeun Gatot Kaca ngomong lagi nyampe syare saya naon cageurkeun aing pot gan agan teh salaku lurah tamtama negara Amarta salaku panglima angkatan tinggi negara Amarta keamanan dicekana ku agan gan ulah nyolok mata bun celik sababana hukum teh dijual belikeun ulah nutupan ceuli agan ulah nutupan mata agan hukum geus dijual belikeun agan dina waktu ayeuna hukum teh seukeut ka handap agan cik angkat harkat derajat angkat kepercayaan masyarakat ka lembaga hukum agan supaya ngadeg saclekna nila saplasna teu ungut kalinduan teu gedag kaanginan dina mangsa nanyerkeun bebeneran jeung keadilan ulah kasogok ku duit agan didenge-denge di negara urang teu angeus-angeus rek angeus kumaha dan nu mariksa garong nu dipariksa garong masa aing bot dan rumasa sok agan hukum lain pribadi pribadi lain hukum geura tanyerkeun hukum anu sanyana hukum anu pertela agan jadi contoh anu patotos agan keur pamimpin-pamimpin anu liana geura jadi contoh jadi tuladan agan pikeun keamanan anu aya di ieu negara pemangku kebijakan pemangku keamanan sok temongkeun ku agan jadi keamanan anu tuladan angkat harkat derajat rakyat anu leutik agan rumasa aing pot rumaos rumasa cageurkeun aing ulan cageurkeun penta kanu kagungan cager agan jeung abdi saha pangeran agan Allah sok ya Allah kaulah hayang cager oh goda lo teh budeg kudu gogorowokan wae asa dina hate ge asa bener asa lempeng teu kudu ngagorowok asa lempeng we lain teh meunang ngagorowok meunang wae ngadoa mah kumaha wae carana ngan hate kudu lempeng frekuensina kudu tiasa maca mana iblis mana pituduh pangeran sok ngadak-ngadak Raden Gatot Kaca jangira tangi kayanana wait wah iyalah Maha Guru percaya naon eta teh percaya ke Habib malah luar biasa Maha Guru Syekh Astrajingga Mama Astrajingga aku kaulah jadi murid salira mama tapi kasasiduh metu sakacap nyata kieu ieu Mama Astrajingga sae mangga tapi padepokan mama di mana mama teh di Cakrabuana kasih ya iyalah ilmu mama naon jagat rasa jagat rasa iya penipu teuing ya dah gitu agan kade agan sakali deui mi HP rakyat agan mi HP rakyat syariatna abdi agan rakyat teh abdi lempeng HP-keun rakyat teh mi HP-keun diri rakyat teh kasaha kasalira anu dipercaya ku abdi ulah nepi ka ngahianat kana kepercayaan rakyat agan sebab ieu negara disebut republik aire hartina kembali publik hartina ka umum dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat agan rumasa Maha Guru rumasa nyebut guru era disebut naon buya
Buya naon buyatak. Tah kieu ya kan. Pala di aku murid. Oyong Hah? Oyong Upami agan pala di aku murid, wayahna pangmawakeun si Cepot ti Tumaritis datang ka dieu. Dah. Cepot. Ke kumaha kumaha Sumuhun pangmawakeun si Cepot di Tumaritis ka dieu bawa karunya. Dah. ai salira saha ieu teh Mun Cepot, urek dibantun ku kaula Cepot. Waduh. ieu teh kumaha ieu teh salira teh Besti bingung ya. Besti mangagugu we ka abis. kumaha ieu teh guru teh Pokona mah agan mah ayeuna mah kaya we. Lamun agan ka Tumaritis, ya aya si Cepot di ditu bawa lamun bisa jeung si Dawala bawa ka dieu. ieu teh kumaha mah guru teh ini Bisi kaburu ka bawa ku negara aparat negara Amarta bawa si Cepot ka dieu. Hayo. ieu teh lieur Montong lieur. Anda lieur. Nyeri sirah. Nyeri. Nyeri tongong. Nyeri. Nyeri tak-tak. Nyeri. Nyeri puteu. Nyeri. Nyeri awak. Ya. Nah isi menyebabkan nyeri. Minumlah. Apa? Budrek. Nya bodoh nya torek. ieu teh leres ieu teh Sok agan pokoknya lamun agan di ditu aya si Cepot bawa ka dieu. Barius Mangga. Labuh. Ai akang kalau diheureuyan atuh. Oh, kok nitah akang. ieu teh kumaha Cing sopan sia teh belesat we. Menewa kasopanan ngomong aku guru. Upami bade ngapung di belah ditu montong di deda angin gelebug. Leuwih teh helikopter agan teh. saya mangga pada dieu Sok bari itu setik. di dieu Sok. Ngapung tuh lalaunan. Sok ini. Ente sok itu. saya mah Sok. Muter saya dia. Hey. luar biasa Oh, ya gitu. percaya kaulah Cakrabuana Taruhnya tuh dah. Maha Kang. Kemarin dewek si Cepot kapitna. Nya eta. Rada hareudang aing betongoh aya naon euy. Kade akang. Wah. Aya karaman belah tongoh dia. Andai we naon.